Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasareng dina acara ieu. Ka anu dipika hormat Bu Novi Nurul Khotimah salaku guru palajaran Sunda, sareng rerencengan anu dipika cinta. Abdi ucapkeun hatur nuhun ka sadarek anu atos ngalowongkeun waktuna dina acara ieu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sok mikeun kaberkahan ka maraneh anu atos nyondong malawongkeun waktuna kanggo ngadunggu biantara ieu. Amin. Nepangkeun wastasim kuring mita auladina ti kelas 11 IPS 2. Dina kasempatan dinten ieu abdi bade ngabahas ngeunaan keamanan di wilayah urang anu anyar-anyar ieu sering lumangsung kamalingan. Sapertos anu urang terang, di masa pandemi sapertos ieu perekonomian di Indonesia beuki mudun. Seueur jalmi anu kalengitan pagawean ku kituna seueur lumangsung kamalingan di rumah-rumah wargi. Sapertos perkawis kamalingan anu cikeneh lumangsung di Imah Patawan dina ping 20 Juli babuk 1340. Maling ieu nyoket barang-barang berharga sapertos laptop sarta artos. Di komplek orang atos nyadiakeun 2 saptang ngandung nguring ngajaga lingkungan. Nangging nurutkeun abdi lamun ngadangkeun saptem wae tacah keneh cekap. Kumargi eta kurang minangka wargi kedah ngiring dina ngabantu ngajagi wewengkon kira-kira urang. Hayu mimiti teh ayeuna urang kedah langkung berhati-hati dina ngajagi lingkungan kira-kira. Utamana imah urang sorangan. Mung sakitu wae biantara ti sim kuring, bilih aya omong atuh geunah ditangguh, bilih aya carison anu teu meunah dimanah, nana dihampunteun. Da sadaya kasayan eta datangna ti Gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihampunteun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.